Terima kasih Cai Karena. Alek apal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nepangkeun sim kuring Kang Akil Atar Alhonif. Sim kuring bade nyaritakeun dongeng sasakala lembur buni hayam. Kacaturkeun di Kacamatan Cirancaga Kabupaten Subang aya hiji lembur nu katelahna lembur buni. Ngaran ieu lembur leutik teh cenah ceuk sakawal sasakala dina pasawangan anu disebut sawah Cibuni. Nah, teu disebut sawah Cibuni. Di ngaranan Cibuni teh cenah lantaran aya kapercayaan dina masyarakat lamun aya jalma anu keur ditampung ku kabingung loba kasusah heug nyumput ka eta sawah. Eta jalma teh bakal ngarasa ayem tentrem serta bakal ngarasa gurih dina hati batin. Dina hiji mangsa eta lembur kedatangan ku tentara Walanda anu harita keur ngabegah nagara Belanda. Tangtu bae tujuan tentara Walanda teh dengan hasil nu aya di eta lembur hayaning cikur, raja, koneng, pala, kopi, jeung sajabana. Caritana teh eta komandan Walanda ngajak badami ka kokolot anu aya di eta lembur. Cuk 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 cuk. Good morning sir, cek komandan Walanda. Aduh, hapunten mister, abdi mah teu gaduh munding. Cek kokolot lembur, da disangkana eta komandan Walanda teh nanyakeun munding. Nah atuh ari keui teh si komandan saserian. Hahaha. Sing horeng manehna ngartikana basa Sunda datos lila cicingna di Subang. Punten Abah sanes naroskeun munding, tapi Abah sareng warga di dieu kedah ngosongkeun ieu lembur upami hoyong salamet. Cek komandan Walanda make basa Sunda anu leres. Is geuning ilaing teh ngartikana basa Sunda jeung ke heula. Nah datang-datang tuluy ngomong teu katengenaheun kitu. Cek kokolot lembur rada nyorongan. Lain ngomong katengenaheun kitu, kuring mah ngingetan ka Abah lamun hayang salamet kedah ngosongkeun ieu lembur. Lantaran lamun teu darek pindah ieu lembur bakal diratakeun jeung tanah. Cek komandan Walanda balik moal ongos. Teu sieun aing mah tek teh ngerek nyerang aing jeung batur sambur moal deuk ingkah. Cek kokolot lembur teu ele galak. Ari ngomong teh pikir heula pasukan kuring teh sakieu samak teu ku kakarang. Nah teu sieun ieu lembur jadi ancur lebur. Cek komandan Walanda keukeu ngancam. Sia tong sok omong-omongna, sia tong sok omong-omongna. Aing teu sieun najan sanagri Walanda dikerahkeun ka dieu. Aing teu jimir moal mundur najan sajengkal. Cek kokolot lembur bari jurung kunungankeun. Curugna taka ngacir kana irung si komandan Walanda. Ayeuna si lain indit tong sok dikarasepeun peureup lamun aya leulah hirup di dunia mah. Cek kokolot lembur bari petunjuk. Eta komandan Walanda teh ayeuna jeung pasukan ngajak indit ninggalkeun si Abah sorangan di dinya. Kokolot lembur bari dagang bimoli alias tutut, bibir monyong 5 mili. Tapi keheul kayona asa dihina ku aki-aki. Tapi sing horeng eta pasukan Walanda teh indit teu jauh ningkahna. Dina ieu tempat anu sunyi eta pasukan Walanda teh nyieun rencang arek jerang ka eta lembur. Bakarangna kawilang pepak kayaning bedil, bom, bayonet jeung rea-rea deui. Geus moal boa, tangku urang lembur mah bakal kasoran ngalawanna. Lila aya suara komandan Walanda nyerang ka eta lembur. Urang lembur kacidareuwaseun. Jalma-jalma tinggal lepak mimiti kaciri. Suara ting ngajerit ting kocak mantak muringkak bulu-bulu. Lembur ngadadak saheng ku suara ting kocak jeung tembakan. Warga anu kaburu kene nyingkah lumpatan bari ting gorowok ka papada baturna. Kacibuni, hayu, Kacibuni warga sadaya, hayu Kacibuni, cenah. Geus teu talangke anu kaburu kene nyingkah lulumpatan bari ting gorowok ting beretak muru Kacibuni. Ketika pasukan Walanda eta indit anu salamat anu muru Kacibuni mah teu kapangi ku Walanda. Disabrang harita eta lembur teh katelana lembur buni hayu. Masih aya kepercayaan ayeuna mah cenah lamun aya jalma anu keur nyama ka eta lembur eta jalma teh bakal tuluy betah
beda ngarasa bulu teh ya. Ayeuna mah eta lembur teh geus jadi desa wisata anu remen dideug-deug ku wisatawan. Sakieu heula dongeng ti Sim Kuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.